ayunan salaki teh ibu teh tong camerut tong jamedud. Komo euy ngaos mah hareupeun salaki teh kudu daek ngadang danan diri. Ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkat ceti. Ieu ngadangkat. Dangukeun obrolan salaki ngadangkat. Kabayang lamun salakina liwat ka dinya nya. Langsung kieu. Cek salakina teh euy ieu boleh makakak hidung. Sok betah tuh kan gaduh aja soleha baca gaduh salaki soleh betah rumah tangga teh mana pun teneng ya grup-grup ijo lumut ikatan jomblo-jomblo lucu dan imut milih di salakian teh tong nu kasep da geus kolot mah geuning teu kasep ieu salaki teh nya ceuk boro-boro kasep kalah kasap nu aya dipikir-pikir mah geuning geus kieu mah ceuk milih salaki teh kapikir hoyong anu jujur pilih salaki neng anu tanggung jawab anu gede perhati pilih salaki teh anu gede kanyaan iya ini kami ayamnya yang naon gede kayak bolos teh bisa dipake ini ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araya ya teh ningali ibu-ibu teh kedah kieu abis teh ece kedah tangah ibu wios posisi sapertos kieu calik nyaman terus tunduk dajan nini ayah parawan duda rana biosnya jangan membedakan dengan status bade duda bade rana komo rana manu penting ngeureuy ngaji rana ngeunah Pungku matak jadi rana ge bau daun awi daun gedang ngalana diperhatikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Panagan nu ngawal resala mudah-mudahan enggal ka Mekah. Teu cukup ku amin da kudu daftar. Amin we meuni tarik daftar encan. Tos daftar teh can. Hoyong ka Mekah. Sok daftar heula da ka Mekah teh perlu dukungan. Seueur duit ge eueun nu ngadukung mah moal indih. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Kamu kemana Kang Eta? Sok atuh da. Tara biasa aya meja tapi kosong. Geura usian.
Alhamdulillah cai herang meureun disangka lauk cupang. Pinarengan nu widi Gusti nu Maha Suci nu ngancikna jroning ati sanubari nu suci murni keur setiap jalmi nu hadir dina ieu wengi. Bingah dina ati sanubari abdi angkat ti Tasikmalaya katelahna ti kampung Neglasari dugikeun ka ieu tempat dihadiran ku rupi-rupi jalmi jumlahna leuwih ti hiji. Di antawis nu hadir aya pamegat, aya istri, kaum buruh pegawai negeri, para pedagang sareng para patani. Bahkan panitia ka abdi parantos masihan cai 2 rupi, aya cai herang, aya cai susu ngan hanjakal teu aya cai kopi. Sok atuh bantuan nyora ipi. Sanes cuma katinggal nanti jika nu keur bararingung. Curiga abdi mah da jigana ibu teh keur mikir isuk rek papangi jeung Mang Aangnya. Sanes Aang Haji, Aang Suran. Terus jatuh tempo. Di ieu banku pemain inti ngaji dina ieu wengi geus teu birek deui dina ngaji nu hadir lolobana aki-aki jeung nini. Utami pewaris Nabi dina ieu wengi nu sok nyaangan ku ilmu agami yakin aya hadir di tengah-tengah kadang wargi nyaeta para ulama sareng para kiai. Sadaya jalmi nu angkat ti bumi sami tujuan maksad bade tolabul ilmi. Mugi-mugi sing payu sumungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Amin. Kirang kompak amina. Amin. Tadi ujuk sanes ayeuna. Atuh da ibu-ibu nu dihandap jeung lalaki nu gigireun abdi aneh ceuk. Padahal jeung ibu mah jauh tapi sorak beda. Ucu mah tarik sanajan aya di handap. Ya palebah nu gigireun teuing paraeh teuing hariru. Aya lalaki sabar hiji ge meuni jiga nu kurang tanaga. Leuleus loyo mata punten lamun salaki leuleus eta teh kurang vitamin. Mata ku pamajikanna kedah sering dibere susu. Sumanget lain susu. Si Ucu jik kena susu tuh salaki dibere susu mah moal ngaji-ngaji kalau ngagentel ngaganyel. Bingah nu taya hingga dina wengi ayeuna abdi tiasa tepang sareng kadang warga nu jumlah nu hadirna langkung ti 2 aya ibu-ibu jeung bapak. Sok bantuan nyora. Aya para kiai sareng para ulama. Aya para pamudi sareng para pemuda. Karunya bisi nyeureun hatena teu kasebut ngaranna jeung statusna yakin peuting ayeuna aya duda jeung randa. Bingah nu taya hinggana panitia parantos masihan cai 2 rupa ngan hanyakal teu aya larutan penyegar cap kaki. Muga-muga urang sadaya hirup di alam dunia sing janten jalmi anu bagja bari takwa. Muga-muga di akhirat sadaya jaradi ahli surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Ibu nu palih dieu aya? Aya. Nu handap ibu aya? Aya. Bu aya? Bu aya? Sholatullah kela bade ngecek sora nu palih dieu sok ceuk sholatullah lumayan aya cik nu beh dieu sugan hirup ya sakan jeung abdi mah ulah saja ulah mata ngabingungkeun. Da disebut hirup akan teh teu nyora da disebut ceng-celengan piraku wudud. Si abah tingali hidupmu tanpa beban. Anyep celeng serangan bari tita tadi ngelepus. Oh, tapi wios mah da abdi mah teu ngawagel abah ngarokok mangga. Daripada di paruman teu puguh-puguh lebar panjang keneh mending capit ku curug nyot saeretna.
Tong boro-boro abah kiai oge ngarokok mah osok, salaki abdi udud oge osok. Ngan ari kiai mah gaduh dalil eceun teruskeun teh ka Pak Kiai. Pokokna mah aya hadis, duka hadis dhaif ya teh lah juga nama dhaif hadisna kitu sahih. Jadi liana inna min sa'adati rajul saestuna kebahagiaan laki-laki itu adalah ida calakal kursi di mana calik dina kursi pasorol kopi al aswada suara kopi hideung wal ududa jeung udud ngan ibu kudu apal naon udud kiai li ana ududahu sanyana ududna kiai mah la jaruma lain udud jarum wala bako jeung lain udud bako. Naon atuh udud kiai walakinal magnum tetapi na udud kiai mah magnum. Kunaon kiai tong udud jarum jeung bako li annahuma yarisani eta teh sok ngawaris al batuka kana batuk. Wa atlal halqi jeung kana atul tikoro. Abdi mah cara ngarokok ceu ngan panyakit abdi ayeuna teh nuju puyeng sirah teh riut biasana panitia pun teu damangna teh kuyakul biasana punten sanes nyuwunkeun ngawartosan sok urang sholawat heula ami barokah ibu mau sholawat sakali ku Allah bakal dipasihan 10 rahmat tong wa ka amin da acan macan oke insya Allah. Siap ibu mau sholawat? Yuk sadayana kaluarkeun sorana sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tarikan tawassalna kulli mujahidilillah bi aqlil badari ya Allah sakali deui sholatullah salamullah mau sholawat insyaallah bakal kenging rahmat di akhirat bakal kenging syafaat semangat sadayana panagan bersholawat mullah ala yasin habibillah panitia sareng jamaah mugi-mugi ditambi barokah amin kunaon teu amin jiga nu keheul ka panitia da urang moal bisa kieu lamun teu aya panitia nu ngayakeun acara makana sateu acara tepuk tangan dulu untuk para panitia sareng jamaah mugi-mugi ditambi barokah putra putuna soleh soleha ibadahna makin istiqomah sholatullah salamullah ala toha rasulillah habibillah Allah parantos ngabuktikeun tong boro-boro di akhirat ibu lada maca sholawat bakal kenging syafaat name sakali abdi maca sholawat torajul yakul 5 puyeng langsung cager ngan perih angen tara cager ku yakul biasana perih angen abdi mah damangna teh teh kotak urang maca sholawat deui moal karasa bakal datang teh kotak pinuna panggung sok kece sareng sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ngaji ulah ngobrol wae komo lamun
bari ngoprek wae P sok bantuan tungtung ngeumpul je ari ngaji ulah ngobrol wae komo lamun bari ngoprek wae HP komo bari ngadon tibra Sare bisi dirawu ku kelong Wewe hirup kadang loba nyeri hate komo lamun teu kabere BL T nu disalah kena Bapak RT majar maneh goreng hate sholatullah Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah dina wadah aya kacang polong meuli ali di pasir kirisik itu si abah meuni teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi musibah dipelongkeun we ku aki-aki dari kolot bojong kaso ka pasar bawa rancatan beki kolot ulah beki ngaco emung salat acan yuk sholatullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik berkah sholawat ibu nuker susah mudah-mudahan jadi bahagia Amin nah hirup di dunia teh jalmi teh teu sami ibu aya nu keur susah aya nu senang betul sok keur ngaos mah ibu tong ningalikeun ka bingung keur ngaji mah tong ningalikeun ka susah kita pura-pura bahagia sanajan di imah mah urang teh loba hulang-hulang kulit tarik eta mudah-mudahan atuh ece nu gaduh hutang sing lunas barokah ngawas beki tarik geuning amin ge maka ciri ieu nu tarik amin teh nu gede tanaga Allahumma sholli wa sallim wa barik ibu siap ngaos dugikeun ka jam 12 sabab ieu abdi terus jam 11 nemen naik siap dugikeun ka jam 1 ieu teh kampung naon ngaranna di Panagan sok aya ibu pangaosan rutinan marhabaan sok aya yasinan sholawatan tahlilan di Panagan mun aya nu maraot sok tarahlil nya ulah nu maraot berarti Panagan mah aliran sesat nu maraot tarahlil anu hirup ngaroprek HP aku hirup ke arudun ibu ayah ulah lami teuing lah ngaos nanya kurang singkat padat melekat tong hilap we engke uih nyandak ilmu manfaat berkat we kana dahareun sia cuma tiul urang Panagan mah dahareun we nu diuruskeun teh berarti ngaji teh nu penting daek ini tuh Nudi dihormat kersana pengatur acara penertib wanci wabil khusus keluarga besar masjid atau fikul huda dalam rangka wengi ayeuna teh tabligh akbar memperingati naon ieu teh memperkokoh teu katingali dah ukhuwah Islamiyah untuk meningkatkan semangat pendidikan di masa yang akan datang. Aya foto nu pelahi di umah tah namanya Kori Internasional Kasep namina Ki Haji Salman Amrillah bisi salah itu ngaranna nu abdi da aslina itu teh kurang lengkap punten panitia lengkapinya Aah Muhibah Nur kedana nganggo SH
seueur huis bade SAG mana mangga sarjana alam gaib. Ibu uih di mana eta geuninganan? Oh, uih nganterkeun budakna ka bapakna. Jamaah sadayana urang doakeun keluarga besar po masjid atau Fikul Huda. Bapak ketua DKM, Pak Kiai nak mudah-mudahan disehatkeun ku Allah, dipanjangkeun yuswana. Ibu priyogin teu ku Kiai. Sok atuh sing tarik butuh teu ku ajengan. Butuh ku ulama. Sok ibu butuhna urang ku Kiai, alah batan butuhna urang ayeuna ku Bapak RT. Naon sababna lamun Pak RT ngantunkeun ti payun pasti Kiai sanggupeun jadi RT. Tapi lamun Kiai mau ti payun RT moal sanggupeun ngagantian sosok Kiai. Matak mun bisa manawar ka Gusti mending keneh Pak RT we nu mau ti payun. Daripada Kiai mah. Aya Pak RT. Cek. Matak ibu sing nyaraah ka para Kiai. Da urang cinta ka Kiai, cinta ka ulama, sami sareng urang teh cinta ka Kangjeng Nabi. Nabi tos ngantunkeun alam dunia naon nu diwariskeun ku Nabi, para ulama, para kiai. Mata ece tong sokoret ka ajengan teh, tong sokoret ka ustad teh. Sataun sakali mah da moal rugi pameulikeun ustad teh sarung teh BHS. Ulah diantap ustad teh sarung teh eta deui bari urut tinu maoteun. Karunya dipake ngaimaman berjamaah teh ngajungjurigan. Matak di Pangandaran mah ibu ayeuna seueur kiai Jurig. jujur. Oh jujur. Nah sih akan ka kiai nyebut juri. Kan kiai teh kuris nabi geuning disebut juri. Segar si bapak eta mah edan gitu nya. Kiai disebut juri. Ibu ayeuna upami kiai tos ngantunkeun bade saha nu janten panerusna kebanggaan keur ibu, kebanggaan kanggo bapak upami putra ibu jeung bapak di pasantren. Aya di dieu pasantren? Aya. Madrasah aya? Aya. PAUD aya? Aya. Putra ibu aya nu di pasantren? Aya. Kebanggaan satu saat akan jadi kiai. Amin. Putra ibu nu masih di SD ayeuna aya? Jung atuh teh yang sina balik da geus wengi ayeuna. Kudak sina caricing nyerenong di sakola. Oke bu, budak teh pasantren geus. Ieu mah budak di pasantren geus aneh kakarek 3 bulan ge geus gedean deui. Majarkeun teh cenah budak tadina cager di pasantren geus mah jadi budug. Atuh ieu sih bu, da abdi ge ieu teh kieu-kieu teh ladang budug heula. Pak Ustad, Pak Kiai sami eta teh jara di kiai teh ladang budug. Matak tong aneh ayeuna mah di mana-mana ge sarua, santrina budug da ustadna ge bu bunga ustad. Salah deui. Nya ustad budug. Bisa mah kitu ka kiai nyebut juri, ka ustad nyebut budug. Sur Pak Ustad teh wios cenah budug-budug oge barokah. Barorok. Di mana budug barokah? Bu arteu panas mah barokah. Sok atuh kamu urang panagan nu keur ararakeun tong diubaran. Sabab eta teh barokah. Ini dia macam teh aredan kieu. Asa kakarek abdi maca asli ya. Nu kapeda geus jam 11 leuwih beureunya. Ka kiai nyebut juri, ka ustad nyebut budug. Abdi mah sieun balik ka bawa virus ku urang dieu. Jemaahna aredan abdi jadi ka bawa gelo. GR. Asa ya pa bete eta. Aku kena celangap abdi nyebut gelo. Pokoknya masalah wae lah. Abdi mah gorek dinilah-wilah. Nu nyebut gelo ka abdi mah kudu cekelan. Oh, dicekek atuh disipae. Cekelan sina ngaji. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah. Berkah panitia ngayakeun ieu acara ibu jeung bapak tiasa angkat di bumi ka dieu maksud saja ngabdikeun diri ka Gusti Allah taala. Mudah-mudahan kehidupan ibu jeung bapak sing bahagia. Amin. Ari bahagia teh kumaha ece? Da karasa meureun ku ibu ari bahagia mah boga pakaian nu teu dahar seubeuh atuh kompak imah Uteuh pamajikan carang reuneuh kolor teu weleh baseuh da unggal peuting ngeureuyeuh. Sabalikna ibu tina bagja sangsara, hari sangsara
hate capek, jantung kusut, awak begang, panon celong, pikiran sulit, dientrep ku bingung, diprovokasi ku khawatir, pikiran sumpeg, sirah balideg, irung mepeg, jeli budeg, lengkah gejed, awak gayebed, mata rusem, ditambah ku budak geringan kabeh, nu gede TBC, nu cikal amanel, nu leutik cacingeun, nu bungsu bisul, nu awewe conge ripu. Mata kahade ece hirup mah urang teh iman kudu kuat. Naon sababna ece? Dah hidup di dunia mah bukan tempatnya kita bahagia. Mun ibu ayeuna keur bahagia eta teh sebuah hadiah ti Allah. Mun akang ayeuna keur senang hirup eta teh bonus ti Allah. Da dunia mah aslina bukan tempat senang, bukan tempat bahagia, tapi tempatna diuji, tempatna dicoba. Mata hirup sing kuat keimanan. Salajan akang rek berangkat kana pangajian, ku ibu kudu jadi salaki, kudu jadi pamajikan, papa tahan heula. Bapak jung rek ngaji mah sing salamet di perjalanan ngan kahade sing kuat iman. Sabab ini ngaji masuk papangi jeung ranjau kehidupan lain rana. Kieu ka rana we hayo. Cok. Transfer. Oh, makanya ibu sekalipun ayeuna tampilan ibu jeung bapak beda, tiung ibu teu akur, baju ibu teu sami, wios nu penting akidah urang sami, akidah urang sarua dengan tanamkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu ikhlas angkat ke dieu? Jujur, ridho. Dipaksa ku panitia? Aya nu maksa teu aya? Diburuhan teu? Eta tadi ibu budak jajan wae di jajanan ku panitia? Punten. Tapi abdi bade naros upami dina pangaosan rutinan di Panagan ieu jamaahna sok ieu tara. Abdi mah aneh ningali aki-aki nu disarisi ningali abah nu di tengah. Angkat karena pangaosan rutinan kunaon geuning abah meuni beda dina tampilan. Biasana abah kana rutinan sok make sarung, kari-kari ayeuna mah abah bade ningali mubalighah geulis di Pangandaran. Eta si abah meuni make calana panjang bari badag teuing di talian ku Rabia. Ibu-ibu tara biasana angkat kena pangaosan rutinan tara ginding siga ayeuna nu geulis tambah geulis nini jadi mararodis. Indit kana pangaosan rutinan biasana sok make sarung jeung samping, kari-kari ayeuna mah dina pangaosan tabligh akbar eta nini meniningkah make calana legging. Tengingetkeun bitis geus jiga suling, tinggal tulang kurang daging. Akhirna si nini dikoet ku anak kucing, dikoet ku anak kucing. Nyora. Ari eta teh kadang naon ece? Ningali bapak-bapak juga di penjara. Kieu. Teh geuning larutan datang. Ini dia maresepnya nu ngaos teh menikat beda-beda. Aya jelema, aya jurig. Kieu. Ari jelema mah kieu ngariung di can. Ari jurig mah di nu. Itu dina karama di nu poe teh. Eta teh ngaranna nyumput. Si lucu banyak jurig di kopea. Ibu, wios urang ka dieu maksakeun, wios da abdi ge sarua ece ka dieu teh maksakeun. Jangan dianggap barang sepele, jangan dianggap masalah nu teu sabaraha. Justru urang kumaksakeun init ngaji, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sekalipun panitia tengah hadiahan, tapi ternyata Allah luar biasa. Sebelum ibu anjung kana ieu tempat pangaosan, dosa mah geus dihampura ku Allah. Amin. Alhamdulillah. Mapai jalan sok bantuan ngajugjug lain kitu kenela tong nganyahoanan ngacaprak bari salah deui. Mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan, teu karasa capena sabab nganggo kendaraan. Nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman, rejeung pangampura dosa nu karasa teu karasa. Jangankan ibu jeung bapak nu hadir dina wengi ayeuna nu ditaros ku abdi, sekalipun saya yang bertanya, pasti jelema moal lepas tina dosa.
komo ibu-ibu mah sadar pangloba-lobana dosa teh dosa awewe kasaha dosa awewe panggede-gedena dosa nate kasa sama ngaku sih eta iya nu sok punya anyuk terapaleun salah gitu cek bu insya Allah ibu ku ilas angkat ngawas ku maksakan ibu ka angkat kena pengajian sebelum kaki dilangkahkan tangan diayunkan ternyata dosa terus dihampura ku Allah alhamdulillah pangdiukan si abah kejet nah kenapa abah sokalah nikmatin ayah lu gitu hirup mah mensyukuri menikmati sekalipun pangdiukan butut reyuan balik ayeuna potong ku si abah didiukan we terus mudah-mudahan abah ditampi iman Islamnya cok lengkah kana ngaji mah ibu bapak insyaallah bakal jadi ibadah sok bantuan nyora lempangna jadi ibadah kepatna jadi iba diukna ge jadi iba nundutan jadi ibadah cek saha ini calangap gereja nyebut nunutan jadi ibadah tintiman hadisna eta boro-boro nunutan beunta ge can karuhan cek tapi langkah kaki ibu ayunan tangan ece berangkat karena pengawasan itu ibu jeung bapak kayak ngambah jalan menuju surga hoyong ece ka surga kompak akang hoyong Yong suara jin nyala teh ngejereng pika keumun ibu hoyong ka surga hoyong giliran si ieu pak hoyong ka surga wih handai ece hoyong ka surga bapak hoyong tak gitu kan ulah asa-asa cek abdi ge rek nyorak-nyorak mun rek maot sakali atuh jangan naon atuh aya ge rek dirup bari teh nyorak mah sadayana pasti ibu bapak nu hadir kana ieu pangaosan jangankan ibu yang suka takwa kepada Allah nu gawe maksiat oge ka surga mah hai ya betul apal ibu jalan ka surga uyos di bejaan ku abdi ayeuna kamana mah ece jalan lain kitu eta mah pede wae ce kamana mah ece jalan ka Jogja ka dieu mah codah ka palih wetan aya codah cetitin cekokom ceimas eta teh di abdi mah grup eta teh ojo sok ngagrup aya cetitin aya cekokom aya ceimas aya cekoneng unggal pe kemis teh sok ngalabring ka imah ceeti kantos ojo dihareupeun imah ceeti teh bari araremo kieu saya berjanji aya di dieu kitu pas aja sing era ku tiung jajo jangan naon ini ngaji ece adiri bawi bang emok teh dieureunnan dah hirup teh moal barokah yo ce kabudak moal ayeuna soleh di paraban ku harap anu barang tina riba naudu ya syukuri nikmati ku ece teh rumah tanggi mah pamere ti salaki sanajan salaki usaha balik usaha mawa duit 5.000 sapoeun alhamdulillah 3 bulan salaki usaha teu balik-balik ina atau ina kal kausan innalillahi salaki na disangka pae Bu matak bahagia rumah tangga mah jangan karena dunia dan harta bukan karena cinta tapi dengan akhlak yang mulia salaki soleh pamajikan soleh oh ibu tak komo uih ngaos teh gaduh salaki teu oh payunan salaki teh ibu teh tong camerut tong jamedud komo uih ngaos mah hareupeun salaki teh kudu daek ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkat ceti jadi ngadangkat dangukeun obrolan salaki ngadangkat kabayang lamun salaki liwat ka dieu nya langsung kieu cek salaki teh euy ieu aya bakakak hidung sok dapat tah tukang gaduh aja solehah
baca gaduh salaki soleh betah rumah tangga teh mata punten neng ya grup-grup ijo lumut ikatan jomblo-jomblo lucu dan imut milih bisa lakian teh kamu kasep dages kolot mah geuning teu kasep ieu salaki teh nya ceuk boro-boro kasep kalah kasap nu aya dipikir-pikir mah geuning geus kieu mah ceuk milih salaki teh kapikir hoyong anu jujur pilih salaki neng anu tanggung jawab anu gede perhati pilih salaki teh anu gede Jut. kanyaan si eta ieu vitamin ayamnya yang naon gede kayak golos teh bisa dipake ini jadi buat kena putih-putih gitu aja sok aja butuh gede nu kitu salaki teh butuh nu gede kanyaan punten akang ya akang teh sing saladar diri atuh Pak isi tuh geuningan pamajikan bapak geus ngaraku ya lujur naon gede nu kitu da geus rumah tangga komo geus boga anak mah ceuk urang teh ku salaki teh perlu diperhatikeun karena istri bapak hak untuk bahagia istri hak untuk dimanja bukan hak untuk disakiti betul tepuk tangan untuk awewe awas bapak tong gagabah bapak ayeuna sukses boga kebon kol boga kebon pecai itu keuntungannya luar biasa bapak teh tong balaga pedah kena menang tanaga bapak justru suksesna usaha tuh karena terselip ada doa tinu jadi pamajikan dijabah doa yes kalau udah cak kalau kita menikah asa aing oh sok cak namun ngarah dibandingkan mah pagawean akang jeung pagawean pamajikan akang beda kan akang mah jam 3 geus eureun digawe tuh pamajikan mah boro-boro eureun tepikeun ka peuting digawe budak ceurik nyusuan teh lain akang ngerewe pamajikan sok iya ece nunggu yang sare naon udah yeuh neng budak geus rege geuning ece teh lain ti sare da bapana ge kalah milu boboakan lepar meureun sabelah deui kabayang orok jabrik gogoakan wah meureun cek ibu teh gani tong gogoakan sampeurkeun we tasok parasmanan jeung budak sabelah ku bapana sabelah ku anakna tapi ka hulu susu teh offset akang kunaon akang geuning sukses wae usaha akang tuh sadar diri pamajikan akang teh setiap akang pada angkat ka kebon katingali dabareun ku ece karena teuing salaki teh unggal poe ini ka kebon make duduk ke ibu tut huntu koneng suku jebrag tongong hidung mangul naon cok mangul doran dagangna dapat cuna mah di tukang tapi akang bangga gaduh bojo solehah ya Allah corik yang cerikan salaki rek ini ka sawah rek ini ka kebon Gusti abdi bisi dosa abdi bisi doraka salaki abdi nu keur ka kebon bari kebonna ge nu batur buburu salaki abdi keur ka sawah bari sawahna ge nu batur abdi mah 20 tahun rumah tangga jeung salaki teu boga sawah sakota-kota kaca Gusti bisi abdi nu salah salaki ka sawah abdi tara ngadua ece tobat ka Gusti Allah salaki dilepas dengan kata bahasa yang manja rek ka kebon rek ka sawah ece tuluy ngamparkeun sajadah bapa gaduh bojo solehah luar biasa diijabah doana ngangkatkeun pandangan dua nu jadi pamajikan tas salat doa ya Allah Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu lamun salaki abdi rezekina di luhur langit keneh turunkeun ya Allah diijabah doa pamajikan salaki ngadak-ngadak katingang kalapa wah kana fil ardi fahrisu ya Allah lamun salaki abdi rezekina di jero taneuh keneh kaluarkeun ya Allah ngadak-ngadak kaluar teh lain orai belut Bu makanya punten bapak pada waktu saya ada kurang hirup di alam dunia ngan ukur sementara bantuan mual salila kang singgah kabojo tuturkeun akhlak mulia kang Nabi satu acan wafat Nabi Muhammad yang dititipkan oleh Nabi Muhammad di antarana satu umat dua sholat yang ketiga an-nisa adalah awewe Nabi Muhammad nyaheun ka awewe piraku akan mau jadi salah kita nya ke pamajikan yes
Cuk. Abdi masuk nyeri hati ningali tatangga unggal isuk curi kue. Tazam kata-katamu. Cicing kayak lah ribu. Seram-seram perbuatanmu. Tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Cek naon curi majikom ditajong pusalaki. Pada sangu tuh asak meureun teh dicolokkeun. Sayur peda asin teh ini sing seringan kuleo salaki menetes air mata pamajikan bapak tersakiti nu jadi pamajikan. Naudzubillah bidadari di surga ikut menangis tong gagabah ka awewe. Yes. Sing tarik acungkeun peurupna. Yes. Nu teu diacungkeun berarti bau kelek aja. Saya ini Jangankan Nabi Muhammad membanggakan kaum Hawa, negara Indonesia punya agenda aja sangkutan jeung awewe jeung kaum Hawa. Aya ngaran di Indonesia peringatan Hari Kartini, Hari Kartono. Aya deui Dharma Wanita, teu aya Bapak Dharma Pria. Jung pria mah di mana-mana ge teangan. Aya na ge di pintu WC, di toilet. Oh, KSPBU aja di dinya neangan toilet. Mana toilet pria jeung toilet wanita? Ah, pria mah aya na ge di dinya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tidak diceritakan di dalam Quran, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Surga di atas kepala bapak. Aya teu aya? Awas bapak, jangan menyakiti hati seorang perempuan. Yes. Tangisan istri, tangisan bidadari. Ketantep langsung na yus yes we lah. Lo karena Nabi Muhammad selalu membanggakan kaum Hawa karena Allah menciptakan wanita beda dengan menciptakannya kaum Adam. Nabi Muhammad apal, Nabi Muhammad tahu kenapa Kamojona suka memanjakan dengan panggilan ya Humairah, wahai istriku, wahai bunga mawarku. Beda jeung ibu dipanggil ya Humairah, wahai bunga jawer kotok. Karena wanita itu sangat lemah, sebab diciptakan ade tina tulang rusuk anu bengkok. Kenapa wanita bapak tidak diciptakan dari tulang kepala? Ingat, sadar pak, bapak sudah menjadi kepala rumah tangga. Bapak geus nikah boga pamajikan, tanggung jawab sepenuhnya. Nabi Muhammad memanjakan kaum Hawa sabab tara Allah nyiptakeun istri tina tulang kepala. Itu tanda wanita tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Jadi awewe teh kudu kudu bahagia. Kunaon awewe bapak teh diciptakan tina tulang pundak karena wanita tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Jadi lalaki teh teu nguseup wae. Aya di dieu nguseup wae aya. Aingan saya ternyata loba tersangka. Yo, kaingat boga kewajiban nguseup wae hayo. Da pamajikan teh kudu dinapaka. Betul, Cek? Kenapa wanita tidak pantas ibu? Kunaon Allah menciptakan awewe tina tulang suku. Ingat Pak, wanita bojo bapak, istri bapak tidak pantas untuk diinjak-injak. Kunaon Allah menciptakan awewe tina tulang rusuk yang dekat dengan hati. Sadar kaum lelaki, itu tanda pemajikan bapak, istri bapak tidak pantas untuk disakiti. Cek, kunaon abdi ka awewe wae bongan ieu nu hadir lolobana. Awewe nu garaneng. Awewe. Nu sok riweuh. Awewe. Nu sok ceurik lamun salaki teu boga duit. Awewe. Nu sok nganyuk tara bebeja. Awewe. Matak dina neraka ge lolobana. Awewe. Alhamdulillah. Astagfirullah. Teu eling. Kana neraka alhamdulillah. Naudzubillah min. Ibu, Cek, nikah balik daya cek asal uyos urang ayeuna ka dieu maksakeun naos, nu dipalar hoyong kenging pangaos ti Allah, urang maksakeun angkat ka dieu ngaji, nu dipalar hoyong kenging pangaji ti Gusti, nu ngayakeun para panitia sadayana, mudah-mudahan ibu jeung bapak kengi ilmu manfaat bari barokah maslahat dunia akhirat. Amin. Panitia nu ngumpulkeun urang sadaya, Allah nu ngumpulkeun hakikatna, mudah-mudahan urang panagan dikumpulkeun dugikeun ka surga. Amin.
Da urang teh moal hirup wae di alam bade ibu maut. Sok sing jujur atuh bade. Ya nu paling dia akang bade maut. Oh bade. Sok atuh bos. Salah. Lamun kene ayeuna loba batur ceuk. Ih aya nu ngagotong, komo nu geus ngarangu acuk bodas mah gampang tinggal murebkeun. Hirup di alam dunia mah mualami ece abdi nu naros ka ibu sami bade maut ece oge sarua bakal maut iraha waktuna maut idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun malaikat Israil bakal tepat nyabut nyawa ka urang sadayana beuteing ibu nu ti payun maut teh abdi nu paneuri tuh atawa sabalikna abdi nu teh pengker si akang eta nu ti heula hanya kalau ceges di alam barzakh moal aya kesempatan jang ngaji deui da moal aya ngaji di alam barzakh mah di alam barzakh moal aya salat deui di alam barzakh moal aya ibadah deui jang naon di alam barzakh bukan tempatna ibadah tapi tempat turun rahmat ti Allah nu maha murah mata tolong ibu jeung bapak hirup di alam dunia jangan membanggakan dengan harta tong sombong ku kaayaan tong pena boga imah gedong sombong tong boga imah jangkung adigung tapi semua itu adalah titipan ti Gusti Allah. Aya urang dia nu maot mamawa sawah. Jujur atuh cek, aya nu maot mamawa kongkorong. Geletuk ibu aya nu maot eta kongkorong nu dipake isuk. 3 poe ka hareup mah usaha teh dipake kawin deui. Coba nu dikawin teh awewe malah nu dina grup WA. Dan nyeri hati atuh ceu, makana persiapkan amal sebelum datang ajal. Sing loba sedekah jariah ibu teh ami salamet di alam sing loba maca sholawat ami menang syafaat. Tong ninggalkeun salat lakonan salat ami menang roh. Apa yang pantas disombongkeun hei para pemuda tong balaga ku motor ninja. Naon ece? Da ngaji ge kalah ngahuleung da angsuraneun. Matak motor ge digas teh kalah nyindiran setoran angsuran dibawa mengkol di rem kiri dit hirup kalau akul ku hutang aja sok nu baroga mobil nu baroga motor aja geus maot di jero kubur dibawa motor nante ibu lamun maot di kubur sorangan poek henteu tuh apaleun nu geus kalaman mah grup ririwa wungkul udah apaleun poek wah, ibu nemuaikan mah amal urang nu nyaangan ece amal urang nemuaikan dosa sabab urang hirup di alam dunia gaduh amal perbuatan nu sae nu awon oge diperhitungkeun ku Gusti Allah. Ibu sok ka jero kubur rek teu poe kumaha lamun teu gaduh amal hade da urang cicing dina jero taneuh dibalikeun deui ku Allah ka asalna dulu ibu diciptakeun ku Allah tina naon tina taneuh jadi ulah salah engke ge bakal balik ka imah engke mah da hirup keneh ece ge nah dari ece balik ka rek ngaliang emang ece jangkrik itu kalau rek ngaliang ya cuma ari imah rek dikamanakeun atuh ibu makana para kiai para ulama sok ngelingan ka urang sadayana keur waktu dina pangaosan rutinan eling-eling dulur ibadah ulah urang penting ulah bisina kaburu awas aki ulah lali ibadah siang jeung wengi tong kalah udud jeung ngopi ngagosokan batu aliyu sholatullah tarikan ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah eling dulur tarikan ibadah betul berang peting ulah weleh disina kaburu pae sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin
sumping temenang tempo anaking temenang tempo anaking. Yuk terakhir sholat Allah salamullah toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Moal ecek pada ecek benghar malaikat Israel bisa dirangsang ku serang ya tidak. Malaikat Israel mau bisa disebut dengan mobil Alphard. Ketika ajal telah tiba pasti orang bakal maut. Yang namanya mati nu namina ngaranna maut ecek lain mungkin tapi pasti. Matak yuk mumpung urang hirup di alam dunia masjid di aya namina atau pikul huda. Ibu mun ayeuna kompak pengajian jumlahna loba abdi bade naros engke di masjid nu berjamaah bakal seueur kieu moal. Eta nu ka masjid di dieu nu berjamaah aki-aki atau budak ngora? Nu kolot atawa budak pemuda? Kang, punten sakedap deui bade mayunan bulan Rajab tuluy bulan Saban bulan Ramadan. Eta ecek kahade ayeuna megening ari masjid pamegah-megah ari nu ngeusian pawegah sombong ka Allah ari ka sawah mampu ka kebon mampu suku dilengkahkeun jauh ka duga jeung mampu tapi kunaon ka masjid suku dilengkahkeun sok ngadak-ngadak lum sing ngarumasakeun urang teh hirup di alam agama di negara Republik Indonesia maka urang pupujuh sing bisa ngajaga 17 rokaat. Eta mah Agustus kan. Pokoknya grup arenan ya Pak. Kudu dirukiah. Ini udah setelah upacara tuh. 17 rakaat tuh. Sing era ari geus budak kaduga. Akang sing era ari mangul engkol kusorangan sakarung mampu. Nah, ari ka masinan ukur ngangkatkeun leungeun dua cek Allah. Allahu Akbar. Lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2. Tapi kunaon jelema loba keneh anu teu mampu. Loba keneh anu teu kadu sombong ka Allah Subhanahu. Gaya we leungeun ditato. Ini budak soang curi. Oh, karena masjid ayeuna geus alus, masjid geus megah, masjidna gagah, nu ngeusian oge kudu nu gagah. Ulah sok pika keungeun, komo keur bulan puasa mah jam 3 janari hideung nu kekatrokan nami aki-aki metik ayo. Nu berjalan tidak bergigi ompong tapi nolong huntu eueuh lempang ngeureuyeuh. Huntu geus kali 3 deui kekatrokan nami mikalah ditiupan. Assalamualaikum. Boro-boro hayang nyaring kalah keung. Sok ajaran cek. Aya nu kitu di masjid lain hayang nyaring keung. Assalamualaikum. Puasa sederek. Muningakeun ieu waos kantun tilu. Waos kantun tilu palaud paud mobil nu kitu hayang nyari kata bakeum sok atuh salaki nu ngora kene jolan-jolan barudak pabuda sila aridin sok dalam kuno ngora mah bekah meureun eceu waktos tabuh tilu sahur jelas jentre pertela sok sing karunya kana si aki-aki da si abah mah da geus kolot eceu keur mah huntu geus karik tilu bari alunger eta ngumumkeun teh can sahur balik rek sahur eceu musibah sayur sok teh dihanutkeun kaberangan si ninina atuh boro-boro ayeuna salamet kalah ayeuna huntu nu eleh ku jeunil baso keur digegel huntu nu tilu kabeh napalna baso balik deui ka masjid si abah bari ceurik lain jeung ceurikan dosa jeung ceurikan huntu eleh ari kana kewajiban inget tatangga bisi kalepasan sahur ayeuna geus imsak keketrok deui si abah bari ceurik huntu eueuh. Assalamualaikum
wala sadili kumal iwawas palantose tadi maya kene tilu aja iya nama erep kumal iwawas palantose nyingsat batur mah imsak ieu mah nyingsat cak juruhkeun ame barokah salaki sina sarolat berjamaah Dimas mempenghir ulah elek pun maot cok sing era cek teh salaki hirup tara ka masjid tuh nu maot oge geuning anger akhirna masuk dibawa ka makam cek pira ku digolerkeun di masjid sabauna sabangkena boro-boro cek boro-boro salaki imamna ge ustad moal daek berjamaah aya jenazah di jero masjid mah mapai jalan soal bantuan deui ngajugjug ka hiji masjid ayeuna mah ceu kapandek salat berjamaah teu karasa capena sabab aya pamaksudan geus aya maksud jeung tujuan yakin salaki ibu moal beunang dihalang-halang naon sababna hayang barokah kehidupan salat berjamaah awal waktu kajeun salaki leueur belaan mawa kompak lamun leueur mawa iteu poek belaan mekel patre hujan make maksakeun ini hujan angin doradar gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun teuing leueur nyana kitu poek makal batre hujan make payung maksakeun salaki ini ka masjid sae ibu lamun salaki ibu hujan di payung ka masjid teu tuna we di luar payungna teu sae tuh salaki teh moal salat kah yang celewe meureun sorangan nya ka payung bari salat asa moal bener bagi penting bagi error ibu salaki aja cager teu cager sehat jurukeun ka mas mumpung cak mesin gering ke wayahna we salaki dijurungkeun seginit daek ka dokter gering tapi aku ka masjid tinggal salaki rek digogotong Allahumma sholli wa sallim wa barik aya nu kana disombongkeun teh yuk ngalangkungan peringatan pangosan tablik akbar ayeuna sakedap di urang bade menjelang bulan Rajab Allahumma barik Ramadan tinggalan neng atuh maknya Ramadan langsung kana Ramadan Allahumma barik fi Rajaba wa Syabana wa baligna Ramadan ibu yuk mangpaatkeun diri waktu urang ayeuna di pasian umur ku Gusti keur ibadah naon sababna ece hirup di alam dunia moal salilana nu rek dibawa maut lain dunia lain harta tapi nu bakal dibawa maut kurang sadaya eueuh deui iwati amal kurang dan nu mautna oge urang lain soleh hari ibu amal rek dikamanakeun eta geuning maut kalah membawa nu soleh engke soleh maut mawa nu saha da soleh oge hayang pabawaan pira ku soleh maut mawa nu RT atuh sarua RT oge moal bisa ngajawab pertanyaan malaikat soleh oge sarua eueuh ditanya ku malaikat man rabbuka kamu nanya cenah ibu sama ada ece hirup di alam dunia mangpaatkeun waktu nu moal salilana sabab ieu teh keur waktuna pepelakan cekolot melak cabe bakal jadi cabe sing kompak atuh melak cabe bakal jadi cabe melak hade bakal jadi hade melak goreng bakal jadi berarti selamat kurang ibu di akhirat gumayot kumaha amal urang keur waktu di alam dunia terang ece gumayot gumantung kapan setiap anu ngagayot pasti gumantung setiap anu ngagantung pasti meni bedas karena ngagayot masih eta setiap anu ngagantung pasti ngagayot setiap anu ngagayot pasti ngagantung minyak lantung minyak tanah nu ngagantung matak ngeun cicing tong harus pikiran nu ngagantung teh jeruk nu ngagayot teh buah eta nu kitu teh enak henteu beda jeung sampe beda jeung lobak jeung kentang jeung hui nu kitu mah tara ngagantung tara ngagayot sabab eta mah lain buah tapi beuti cik ece ari jeruk buah beuti
Jeruk mah jeruk di mana-mana dia. Ih, mau lain jeruk menjadi buah. Lain ke sekolah kieu teu bisa ngebedakeun jeruk jeung buah. Jeruk mah jeruk, buah mah buah. Ya beda tangkal jeung daunna ge ceuk. Kan ieu nu boga pamajikan nu geus sekolah teu apal jeruk jeung buah isuk bawa ka pasar. Tuduhkeun ku salakina tah mamah nu kieu jeruk, tah nu kieu buah. Bisi pamajikan akang nanya naon eta nu beuneur hejo, melon lain, jawab ku akang lain kitu eta mah tabung gas nu 3 kilo. Ibu, yuk kunaon atuh geuning urang ka dieu maksakeun ngaos. Ece moal matak daek maksakeun. Panitia moal matak daek maksakeun ngayakeun dieu acara. Lamun eueuh nu ngadorongna, naon dorongan utama, naon motivasi anu utami, eueuh deui urang gaduh rasa cinta ka Kangjeng Nabi. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Sok ulah asa-asa ibu cinta teu? Ibu cinta ka si Abah eta? Mending balik. Mohon ka Abah. Jujur aja. Cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad? Ibu cinta ka Pak RT? Ka RT geueuh nu cintaeun. Tong boro-boro ka Pak RT, tong boro-boro ka si Abah eta cuy. Nu ngaran ibu cinta ka salaki henteu abadi. Nu ngaran bapa cinta ka istri henteu lami. Beda jeung cinta ka Gusti, beda jeung cinta ka Kangjeng Nabi. Jawab ibu, cinta ibu ka Nabi Muhammad beuki lila, beuki namahan, beuki ngurangan. Namahan. Ari ibu cinta ka salaki beuki kolot ayeuna beuki namahan, beuki ngurangan. Beuki ngurangan. Bagus. Asli abdi mah jujur ka salaki geus teu bogoh. Ibu lamun ayeuna nyebut bogoh eta teh dusta. Bukti lamun ibu bogoh moal pa jauh-jauh diuk jeung salaki. Sok ku aja karaos meureun keur bogoh mah jeung salaki. Boro-boro pasea hayang hitut ge diplastikan. Oh, awatan keur bobogohan ieu sok geureuh tau. Awas ya naik ulah bobogohan, dosa, doraka, haram. Engke we pacaran mah indah setelah nikah. Sok geuleuh atuh da ceu ai keur bobogohan aduh muntang ke meuli teh papreket cek lalakina teh cenah sakit enggak teh ngagejelik ai keur jadi pamajikan boro-boro aya bahasa kitu mau pamajikan ge meuli maksa muntang kana cangkengna ungap pindah kana tak-takna asal orang soal butut gejelik we meusan wayah kana ditarikeun haja amiragrag pamajikan percis mau pamajikan teh jiga mau karu waluh ari keur bobogohan paduh itu diplastikan hayang kieunan ari geus karola kieu hareupeun salaki lompang deueuh kasopanan liwat hareupeun salaki pret eta rek diuk ke brot salaki teh ngomong bari kieu anjir cenah eta kenal pot bitu. Ibu, eta teh ciri tanda urang teh geus eueuh cim. Kunaon geuning cinta ka salaki teu lami, kunaon cinta bapak ka pamajikan henteu lila. Wajar da cinta eta mah sokeuna ku seep lain setan. Lieur cinta di dahar setan. Ibu, sok ayeuna ibu geus kolot kieu lamun bobo ku salaki sok digeugepan tara. Lain digeugepan di pelongkeun. Salaki nanti kita majikan atau kunti si ibu mending awig-wig susu di tengah kita oyak-oyak di bawah nangkarak kalah juga ceplok nok nampuyat di bawah ngarengkol kalah keplok dikinyot kalah nyelot na huntu salaki teh kalah napakuran susu pamajikan kita masuk urat atau cilok goang sarua kan kita pamajikan geus teu bogoh ka akang bukti akang sare ku salaki ku pamajikan kalah dipelongkeun bapak watir baheula mah bapak teh kaset aing mah digaranginang bubuk. Sare calanga kuntu eueuh ti luhur teh anak bau aja. Ibu, kan bae lah aja da cinta jelema ka jelema mah teu awet. Nu cinta abadi mah tilu, cinta Nabi Muhammad ka umatna, cinta Allah ka hambana, cinta indung bapak ka putra. Nah, matak nu bakal nyalametkeun ka alam barzah. Ibu, hiji ku sedekah jariah, dua ku ilmu anu manfaat, tilu ku doa anak anu saro. Dengan sombong kita hidup di alam dunia semua titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang menyatukan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jam 12 pas ibu kurang 10 menit sakit wae nu papihatur cicing tong kacengkat
tuh geurakeun jurig mah geus baralik. Hapunten Bu, acan tamat ngadoa engke Pak Kiai bade ngadoa. Hapunten ieu cai ku abdi teu dileueut. Saleresna bada Yakult teh karesepun anak eta teh. Mata keresekan we. Di dieu mah tiris ceu cara biasa tuh abdi mah ceramah digawir kieu. Digawir. Dihareupeun loba pisan daunna asa di kanang emeh. Ya teh balas naon atuh ya teh panitia teh balas cinta ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk Kang tas ngaos teh tuturkeun akhlak mulyana. Naon akhlak mulya Kangjeng Nabi sadidal haya wa tawadu. Nabi Muhammad mah teu aya naon kaya sombong wa tawadu rendah hati sadidal haya seueur ka isin urang sing isin ku Allah Bu diciptakeun urang ku Allah dihirupkeun ku Allah maka dimautkeun deui ku Gusti Allah. Nu gagah jangan merasa gagah karena kita digagahkan oleh Allah. Yang kuat jangan merasa kuat karena kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gagahna urang, kuatna urang itu adalah modal ti Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun ka para panitia, urang doakeun mudah-mudahan panitia yang telah berkorban segalanya harta, tenaga, kesempatan, emutan, mudah-mudahan sing janten tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Kecil bade arwih ti dieu mudah-mudahan sing keng ilmu anu manfaat. Ibu bapak nu angkat ti bumi ka dieu mudah-mudahan sing dihapunten dosa ku Allah sadayana. Abdi ge ibu bade teras ngabujeng deui wangsul karsan dinten enjing abdi masih kene aya jadwal sanes di Kabupaten Garut, sanes di Kabupaten Tasik, sanes di Kabupaten Ciamis tapi di Kabupaten Majalengka. Wios teh ngaroskeun oge. Kedah nama ayeuna ge di Karawang, geuning teu ka Karawang da eueuh nu ngonang. Alhamdulillah hari di onang mah ngacaprak oge abdi moal rugi. Engke balik ku panitia bakal dibarokahan. Langsung ditepuanan. Terus ieu mah dibahanan. Nu itu mah komo dibayar. Cicing aja ulah sok stres ku eta mah tanggung jawab panitia. Kumaha panitia we? Keunda panitia ge jalmi eling ieu. Eling teu panitia. Alhamdulillah panitia cek jemaah eling. Ngan abdi make heula nangtukeun eling teu na panitia kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti panitia teh eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede. Puji panitia jeung teu eling. Mun aja pinua di sadayana abdi hoyong jadi presiden aja. Aminan atuh. Pokona mah abdi mah janji lamun jadi presiden rek nyeun jalang layang titu ka dieu. Da udah capek ucap abdi mah ka dieu. Ge abdi jadi presiden make jalan layang ka dieu teh lah. Pokona mah janji si Abah eta ge mun abdi jadi presiden mah rek diangkat jadi menteri agama. Jurusan pertahlilan. Kan peda biasana lamun calon-calon geus jalan jiti heula teh kadituna teh sok 80% bohong 10% wadul eta teh. Betul? Sok janji manis wungkul lamun aing menang rakyat bakal senang jalan bakal lesang harga bakal murah wadul di mana harga murah anger we nu morosot mah harga kolor. Tong mikiran nu kitu cek fokus urang mikiran karena nu ditungguan ku urang adalah ajal berarti urang kedah menyiapkan dulu amal sebelum datang ajal. Mudah-mudahan urang ketika ku Allah dimautan, ketika dicabut nyawa ku malaikat, urang sing maut na husnul khotimah. Tetap kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana cipeujeun jalan Cieuring meuli upat di abonan, pepeujeun pami marulih ulah ngupat ka awenan. Buah kaliki mesra di parapatan, mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Aminan. Amin. Suatu amin ce. Da abdi teh perlu dukungan. Dukung ku amin babarengan. Mun lain masalah duit keun bae ce abdi mah teu dibere duit oge lah. Nu penting balik mah meunang amplop. Amal ce. Kan amplop sih eta mah. Buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi sing seueur maos Al-Qur'an jeung maos sholawatan. Aminan. Amin. Buah kaliki mesra di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Amin. Terima kasih atas dukungan sadayana. Hapunten ka panitia abdi mah sanes nyuwunkeun tapi eta mah sebuah
peringatan margi abdi upami ngaos di Garut biasana dina mobil sok pinuh ku karung anu aya sayuran punten gimana nu atos ieu mah cenah di dieu panitia teh acan ulah loba pikiran sok we kanu atos nurutan gitu ngahaja abdi ngobrol kitu supaya aya persiapan bisi aya wortel nu encan di karungan sabab jalmi masuk kena ku kapohoan mata kudu saling eling jamaah sadayana hadirin rahimakumullah ibu bapak nu arwih ti dieu mudah-mudahan selamat di perjalanan sadayana ibu bapak nu bade arwih ti dieu mudah-mudahan sadayana urang kareng ilmu anu manfaat abdi oge sing salamet kalasan ka dieu disarengan ku pun bibi biasana sok pun anak ayeuna pun anak nuju kirang sehat pun incu oge nuju kirang sehat kantenan pun anak anu kadua mah bangsul dirawat masih keneh teu acan sehat pidoa ti sadayana putra putu abdi sing saroleh sarahat biasa ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala pasantren anu dicepeng ku para putra pun bapak karasan abdi 3 bersaudara aah beben cecep jadi abdi teh trio ABC alhamdulillah pun bapak ngadirikeun pasantren tahun 78 reueus bangga di Cibuluh di Sukatani di Cisurupan seueur di dieu pala putra atanapi alumni pun bapak nami oge tepang sareng Kang Dasep sareng Kang Ucu alhamdulillah putra-putrana putu-putuna ayeuna di pasantrenkeun deui ka Cineam sok ibu di dieu bilih gaduh budak daripada ayeuna korban pergaulan da ayeuna mah geuning ari HP mah elit ari ngaji sulit ari kana ilmu TikTok banyak yang hafal ari kana ilmu tajwid banyak yang gagal bisi ibu teu bisa mapatahan jeung ngadidikna sok pasantrenkeun ka ditu ka pun bapak ka Cineam kantun ketik we dina Google Map pasantren Al Abror Kampung Neglasari Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya aya alamatna lengkap bakal tepat mudah-mudahan putra ibu jeung bapak sadena sarolehnya sakitu nu kapihatur cipeujeul jalan kabibul melikupati abonan peupeujeuh pami warang sul ulang upat ka awonan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.